Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tetang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Satu acan hidup diajar bahasa Sunda. Hayu urang sasarengan ngadoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayeuna urang diajar bab 4 nyaeta ngeunaan kulawarga. Saha nu kalebet kulawarga teh? Ayeuna ku ibu baris dipedatkeun saha wae anu kalebet kulawarga. Ku hidep regepkeun nya sasarengan kulawarga abdi. Mak, Bapak, Aa, Teteh, Nini, Aki. Salian ti eta oge aya nu disebut emang jeung bibi. Emang jeung bibi teh adina emak atawa bapa. Aya oge anu disebut uwa. Uwa teh lanceuk emak atawa lanceuk bapa. Ayeuna ku hidep buka LKS Bahasa Sunda kaca 50. Tuluy ku hidep sian titik-titik anu nyaritakeun ngeunaan kulawarga hidep. Saatos hidep ngesian titik-titik eta tuluy ku hidep caritakeun dina bentuk video. Video nama bebas bade dikreasikeun atanapi bade anu biasa mangga wae. Anu penting aya foto kulawarga hidep, bade sewang-sewangan atanapi bade langsung sakulawarga bebas. Hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.